Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pepenak deui sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususnya kanggo kelas 8. Nah, dina pertemuan nu ayeuna insyaallah ulang bakal ngalajengkeun pembahasan ngeunaan materi kawih. Mung satu acan di kawitan, mangga kanggo hidup sadayana kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Oke, langsung wae mangga disiapkeun lah buku paketna ya, terus buku catatanna, bilih dina materi anu ayeuna didugikeun, aya materi-materi anu memang kedah ditulis sareng ditandaan dina ieu buku paket ya. Oke. Minggu kamari urang atau sakedik ngabahas ngeunaan materi kawih anu mana pembahasan teh dugikeun ka jenis-jenis kawih ya. Nah, urang ulang heula sakedap nya sakedik kitu nya sambil mengingat deui aya sabaraha hiji sih jenis kawih teh. Nah, jenis kawih teh sadayana aya opat. Anu kahiji nyaeta aya anu disebut kawih barudak atawa istilah lainna nyaeta kakawihan. Aya deui nu disebut kawih klasik atawa kawih buhun. Aya oge kawih kaayeunakeun ya atawa kawih modern sareng anu terakhir nyaeta tembang Sunda Cianjuran. Nah, eta jenis-jenis kawih. Nah, mangga anu misalnya hilap biasa dibaca deui ya. Sus. Nah, oke. Urang lajengkeun deui ya, anu ayeuna bakal dibahas nyaeta ngeunaan kandaga kecap anu aya dina buku paket halaman 3. Jadi mangga hidup sadayana dibuka heula buku paketna halaman 3. Dina halaman 3 aya poin kandaga kecap. Nah, naon sih kandaga kecap teh? Nah, mungkin hidup tos aya nu terang jeung aya nu hilap deui. Anu sebut kandaga kecap teh nyaeta kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah ya, jadi urang ngabahas kosakata atawa kandaga kecap anu aya pakuat kaitna sareng materi kawih anu ayeuna dibahas. Oke, langsung wae mangga ditinggal di halaman 3 ya. Nu kahiji aya kecap anu sebut alas bandawasa. Di dieu alas bandawasa nyaeta hartina teh leuweung gerot. Nah, ya leuweung gerot teh naon Pak, masih bingungnya. Nah, leuweung gerot arti dina basa Indonesia nyaeta hutan belantara. Nah, oke. Anu kadua aya dokoh. Dokoh teh nyaeta segut kana gawe henteu jejereget. Artinya nyaeta semangat dalam bekerja tanpa mengeluh. Nah, ya jadi misalnya aya jalmi anu memang semangat dina bekerjana tanpa ada mengeluh, misalnya teu mengeluh, nah disebut teh nyaeta dokoh ya. Anu katilu atau salajengna nyaeta aya dolog. Dolog teh nyaeta haripeut kana panawaran batur ya. Naon sih Pak haripeut kana panawaran batur? Contoh misalnya aya rencangan urang teh nawaran banda atawa nawaran barang. Nah, urang pasti hayang ya, hayang meuli eta barang. Nah, eta disebut teh dolog ya. Terus aya kakayon. Kakayon nyaeta rupa-rupa tangkal kai. Nah, ya, jadi dina basa Sunda aya kai, aya awi. Hidup kedah tiasa ngaberakeun nya. Kai teh dina Indonesia teh artina teh nyaeta kayu, lamun awi mah dina basa Indonesia teh bambu. Jadi kedah tiasa ngabentenkeun ya. Oke, aya di kalarung. Kalarung teh nyaeta kaliwat ya atawa basa Indonesia terlewat ya. Terus aya deui mamala. Mamala itu di dia di buku paket kagorengan, bahla atau bahaya. Nah, jadi kecap sejen dina bahaya teh na basa Sunda teh nyaeta mamala. Oke. Aya deui ngarang-rangan. Ngarang-rangan teh nyaeta marurag dauna nepi ka katembong rang-rangna. Nah, misalnya ieu mah di musim gugur. Nah, ya lamun musim gugur kan daun-daun teh leupas dina tangkalna. Nah, ngan katempo teh ngan saukur tangkalna hungkul nya ujung dahan-dahana. Nah, tadi disebutnya ya ngarang-rangan ya. Terus aya petetan ya, petetan teh nyaeta bibit tutuwuhan nu leutik keneh. Jadi lamun misalnya aya tangkal aya tanaman ya atau tutuwuhan anu leutik keneh ya disebut teh nyaeta petetan. Oke. Salajengna aya ragem ya, ragem. Ragem nyaeta sauyunan dina ngalakukeun pagawean. Artina nyaeta bekerja sama ya, ragem teh. Terus aya reuma. Reuma teh nyaeta urut huma anu keur digamblungkeun. Nah, huma di dia kecap huma teh naon? Huma teh nyaeta hiji tempat anu fungsina nyaeta
pikeun nyimpen pare. Nah, tadi disebut teh nyata huma ya. Aya deui saihwan teh nyata sapadegan, sapaham atau sajalan. Jadi intina sapanuju ya, setuju. Nah, ya eta disebut saihwan. Aya deui sirung. Sirungnya eta pidahaneun atau pitangkaleun anu kakara melentis ya. Jadi misalnya lamun hidup gaduh tutuwuhan atau tetangkalan ya, jangan ninggal masih aya dahan anu alit teh ya, masih alit keneh gitu ya. Nah, eta disebutnya nyata sirung ya. Terus aya di tanah ngoblog. Nah, ieu kade dina ngucapkeunana ulah dugikeun kalepat nya. Tadi dia disebut tanah ngoblog ya, sanes kecap anu sanes ya. Nah, tanah ngoblog di dia artinya nyata tanah anu lega ya. Contoh misalnya nyata lapangan dina taneuh nya luas pisan ya, atau orang nompo hiji tempat taneuhna teh luas pisan. Nah, disebutnya nyata taneuh ngoblog. Nah, oke. Aya di tumuwuh. Nah, ya di dia tumuwuh jeung tutuwuhan. Nah, ya hidup kedah tiasa ngabedakeun. Aya tumuwuh, aya tutuwuhan. Hampir sami kecapna tapi hartina benten. Anu tumuwuh artina teh nyata jadi ya, atau misalnya teh berhasil berkembang nah bahasa Indonesiana ya. Contoh misalnya hidup melak tangkal cabe. Nah, ya. Terus tangkal cabe eta teh nepikeun ka buahan. Nah, berarti eta tangkal cabe teh nyaeta tumuwuh atawa jadi. Nah, aya deui tutuwuhan. Tutuwuhan di dieu nyaeta pepelakan atawa tatangkalan. Nah, ya jadi aya tumuwuh, aya oge tutuwuhan. Jadi hidup kudu tiasa ngabentenkeun. Nah, ya eta panginten kana kecap anu dibahas dina materi kawih. Nah, salajengna Bapak bakal ngabahas ngeunaan unsur-unsur dina kawih. Nah, kusabab di unsur-unsur dina kawih teu aya dina buku paket, jadi mangga ku hidup ditulis unsur-unsur dina kawih. Nah, oke ya. Unsur-unsur dina kawih sadayana aya 5. Ya, sekali deui unsur dina kawih sadayana aya 5. Anu kahiji nyaeta aya anu disebut jejer atawa tema. Anu kadua aya disebut nada jeung rasa, nada jeung suasana. Anu katilu nyaeta rasa. Anu kaopat nyaeta amanat. Anu kalima nyaeta purwakanti. Nah, oke, ku bakal dibahas hiji-hijinya. Oke, anu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Naon si jejer atawa tema? Jejer atawa tema teh nyaeta ide pokok dina unggah karya sastra. Nah, jadi lamun urang misalnya bade ngadamel contoh, bade ngadamel lagu, ya, bade ngadamel puisi jeung sajabana, anu mimiti kudu dipikiran teh nyaeta jejer atawa temana heula, ya. Entong langsung nulis, ya, misalnya abdi bade ngadamel lagu, langsung nulis weh. Nah, tekeng gitu. Tapi orang kadang dipikirkan heula naon sih kira-kira tema. Nah, eta jejer atau tema. Anu kadua nyaeta nada jeung suasana. Nah, nada jeung suasana kumargi di dieu kawih teh berbentuk naon lagu ya. Jadi memang lamun lagu pasti aya nada. Teu mungkin ayeuna lagu tanpa nada ya. Lamun aya lagu tanpa nada istilahna bagai sayur tanpa garam. Nah, ya. Ayeuna naon hubunganna nada jeung suasana. Nah, ya. Contoh misalnya Bapak bade ngadambel lagu ngeunaan putus cinta temana ya, tentang cinta. Terus si nada nate nyaeta nada nate nada rock ya, lagu rock. Kira-kira dapat moal pilna. Nah, moal dapat ya. Jadi nada jeung suasana itu aya pakuat kaitna ya. Lamun urang ngadambel lagu anu temana memang slow, berarti nada nage kudu slow supaya suasana oge karasana slow. Nah, eta nada jeung suasana. Anu katilu nyaeta rasa. Nah, rasa ieu tiasa ku urang dilenyepan atau dirasakeun saentos ngadangu hiji karya sastra. Nah, jadi rasa ieu mah moal tiasa kaungkap upami urang teu acan ngadangukeun hasil karya sastra. Nah, contoh misalnya Bapak ngadangukeun lagu sedih ya, lagu sedih ya, atau lagu galau mun ceuk basa ayeuna mah ya. Nah, berarti rasa anu bakal karasa ku Bapak teh nyaeta naon? Sedih. Margi ngadangukeun lagu galau. Nah, gitu ya.
Terus anu salajengna anu kaopat nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta pesan anu bade didugikeun ya, pesan anu bade didugikeun ku penulis kanu ngadangukeun karya sastra. Nah, dina amanat ieu pesan anu didamba atau pesan anu ditulis pasti sadayana pesan anu positif. Nah, eta kanggo amanat ya. Anu terakhirnya eta purwakanti. Nah, dina purwakanti ieu Bapak mau ngabahas secara detail margi dina purwakanti ieu mungkin ayana teh nyaeta dina materi sisindiran atau materi pantun. Nah, tapi kalau Bapak bakal ngabahas sakedik nya. Jadi anu sebut purwakanti teh nyaeta sarwana sora kecap anu aya ditungtung kalimah. Sakali deui purwakanti nyaeta sarwana sora kecap anu aya ditungtung kalimah. Contoh misalnya dina lagu, kadang orang sok ngadangunya lagu teh tungtung kecap teh sami ya, a misalnya teh atawa o. Nah, eta teh disebut teh nyaeta purwakanti. Nah, kitu panginten kanggo pembahasan kawih dina pertemuan ayeuna. Sakali deui kanggo hidup sadayana mangga dicatat materi anu memang penting dicatat. Teras kanggo pengabsenan biasa langsung ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.